Kene hujan oge nya mitra, da di parana bocor, hapunten we, tapi keun jubrug-jubrug ge dari diajar mah kada maksakeun. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Kang Gugum dina acara dongeng Sunda diajar manawi bahan katampi, manawi layak didangukeun mugi atuh janten pang beberahmana panghibur kalbu. Panghibur kalbu. Hiburan. Pamiarsa keur abdi pribadi hiburan daripada ngahuleng sateuacan dongkapna tunduh gitu. Dina dinten ayeuna urang muka lalakon sarpon heula we lah carita ponok heula anu judulna Rana Beunghar Bahenol. Halus lah pokona mah cenah gitu. Ngaranna ge dongeng nya. Pocapkeun pas di Rostuanci asar. Ngineng Putri Dewi nu katelahna Rana di Burial teh geus kakoncara. Pangbeungharna panggeulisna. Coba eta ge nu daratang ka dinya. Wah, para pejabat nu kitu nu kieu ge coba nu harayangeun ka manehna. Ngan hanyakal, manehna teh aya hanyakalan mitra. Ari beungeut tegep irung mancung nagog bancet. Pakulitan koneng umyang pi kabeh taun. Imit ageung kaos lagu wae nya. Pokona mah pi kauruyeun we nu lemah sahwat mah lemah sahwat. Lemah iman mah jong ngagolepak ningalina ge komo. Ari ngegeblay mapah gitu jiga entog we. Entog anyar ngenog. ngageboy meri cenah mitra. Kocapkeun manehna teh bade ka warung. Balanya, nah biasa gitu. Tapi aya tapina. Manehna teh lamun lempang osok raranegan. Osok raraneganna teh 5 lengkah raneg. 5 lengkah raneg. 5 lengkah raneg. Geus kalima kali ngalengkah ngaraneg cingogo mitra. Tah eta nu matak manehna loba nu ngarejat deui si lalaki nu hayang ka manehna teh. Duka naon tah ke urang guar caritana manawi teu hujan wae ya teh sidikan aduh. Teu ayeuna mah teu kalebet ka bumi hujanna. Ukur di Payun Unggul. Itu di Kebon Awi asana mah ieu. Tos kitu teh cingogo mun dilengkahkeun mah 25 lengkah cingogo. Ngan unggal 5 lengkah raneg. 5 lengkah raneg geus ka 25 kali ngalengkah ngaraneg cingogo. Mitra eta anu matak loba nu malunur deui teh.
Sing horeng si mana horeng nyi Putri Dewi teh rana gelis bengsat beunghar teh aya kalainan teh nyaeta dagang